jangan-jangan casing akhirat walaupun casingnya duniawi, tapi lamun niat nasae hatena bersih, kam min amalin yatasawaru bisurati amali dunia sumaya siru bihusni niat min akmalil akhirah. Berapa banyak ngabadeg loba nyeksrek lamun cik basa malingping mah pagawean profesi anu terlihat kasat mata seperti kelakuan duniawi dina pada menghasilkan ganjaran di ukhrawi, tapi ternyata karena niatna anu sae ngajadi pagawean akhirat dina pada menghasilkan ganjaran disanding Allah subhanahu. Alhamdulillah. Tapi sawangsulna garis dengdet sabalikna, ketika suatu pagawean sanajan casingna rupakna pagawean akhirat ibadah, tapi bila mana hatena goreng niatna geus nyalimpang engke bisa ngajadi pagawean duniawi dina pada tenghasilkeun ganjaran di alam akhirat. Naudzubillahi min dalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah dina wengi ayeuna simkuring tiasa menginjakkan kedua kaki untuk pertama kalinya di suatu kampung yang sangat melegenda. Itulah kampung Legok Noong. Lamun di Malingping eta Pak Ustad pakai babasaan. Di mana euy? Di Legok Noong. Horeng burung di dieu tempat Legok Noong. Geus kakoncara ti bareto Legok Noong. Horeng di dieu tempatna ngencor teuing ngaran ieu. Nu penting barokah mah ari ngaran mah neuk Legok Noong tah babakan sangetel tah. Nu penting pendudukna pangeusina sing nurut ka Allah. Di eta tempat aya alim ulama, insya Allah eta tempat jadi tempat anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya simkuring tengah tangan nama bisi kairisan ya mak. Benahan sabab ya Kak Jamal, masya Allah ya. Hujan barokah mudah-mudahan. Gendongna ya anu miis jadi luhur. Gen simkuring ngalem ka urang Legok Noong. Padahal hujan ngaririncik bahkan gede. Simkuring kita dikeur ka dieu keun eureun di Masjid Bojong Leles selami mak sampai isya nungguan hujan raat. Cik simkuring daekeun mulai hiji-hiji acan nu hadir, tapi alhamdulillah cirina urang Legok Noong adalah masyarakat anu taat ka Allah, resep ngaji. Maresep ngaji mah resep mun ceramahna ka resep teh resep bae. Sabab masyarakat nu pisengit ieu kieu mah kadang-kadang eta jelema geus dipagahan ku kiai ku ustad di lemurna ngan berhubung ustadna ieu teu rame ngajina balik ngaji ku ibu-ibu diomongkeun aing mah cenah kaduhu ngaji sugana aing malain giliran kiai eta kunaon kitu tunduh aing mak urang nu tunduh kiai nu disalahkeun nyambung teu henteu mun tama kiai nu tunduh karak kiai salahkeun ieu mah kiai mah sumanget magahan ngaji ka urang sadayana urat beheungna ge meuni ranteng berhubung teresep cik ibu-ibu teu kaharti aing mah tunduh kumaneh nu tunduh nyalahkeun kiai ngeun moal meureun urang dieu mah nyah mah insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Bapak Jamal beserta keluarga dina wengi ayeuna ngumpulkeun urang sadaya di tempat. Alhamdulillah anjeunna teh parantos meunang titipan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sedengkeun mak kangaranan titipan lamun ku urang teu digolangkeun sakumaha hayang nu nitipkeun ieu nikmat bisa ngajadi laknat.
naon titipanana diantawisna adalah nu janten putra. Sedangkan Kangjeng Nabi nyarita la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu sarun minhu, tepati-pati datang hiji zaman mah terkecuali zaman saenggeusna leuwih goreng daripada zaman samemeh. Nah ngadieuan teh zaman cik pandangan agama mah lain ngabagusan tapi ngagoreng. Bener mak? Kuari mah caang tapi poek, rame tapi rehe. Baheula mah poek tapi caang, rehe tapi rame. Baheula mah kuari mah poek tapi caang tapi po, rame tapi rehe. Mana baheula cenah? Poek tapi caang mah. Baheula mah eta kolot baheula kajen suasana lingkungan masyarakat Pararoek teu aya lampu model kuari brut bret tapi hatena caang. Eta musola, eta masjid, eta majelis taklim kajen barijeng jauh bah, barijeng eueuh lampu listrikan, lampu cempor, tapi berhubung hatena anu carara eta majelis taklim masjid katingal. Kunaon sababna hatena caang. Kuari mah caang tapi poek Pak. Kajian musola masjid burung herang, tapi berhubung hate urang nu poek sehingga eta tempat sanajan sakumaha hurungna teu katingali. Tah ieu nu kudu dipake karempan ku rame tapi rehe. Rame mah rame mah tapi kuari rehe tingali di keluarga. Jojong bae. Masing-masing bae. Bapana nyekelan HP, indungna nyekelan HP, anakna nyekelan HP. Masing-masing tararungkul beh teu ngobrol-ngobrol acan rame tapi rehe. Matak urang khawatir di zaman akhir ibu bapak hadirin. Kunaon sababna? Anu dicekal ku generasi muda urang sadayana. Beurang jeung penting isuk sore beurang ngawadang eta lain Al-Qur'an, lain tuturutan, lain ilmu agama, tapi hiji benda anu ketika nu nyekelna can dewasa, can kuat tauhidna, can kuat imana, eta bisa ngajadi bom waktu yang setiap saat bisa jadi meledak. Naudzubillahi min. Ngan urang pan hese nyarek nama. Hese nyarek. Bener teu mak? Kunaon hese nyarek na ari urang na ge saruana. Urang na ge saruana. Nek nyarek anak nyekel HP jakumanna ge nyekel HP bae. Ibu-ibu zaman kuari meuli pasayuran meuli lauk asin meme dipasak dipoto heul. Bener mah? Dipoto heul. Meme barang dahar baso dipoto heul. Baheula mah age nu dipoto jelema neuk nyieun KTP jeung ijazah kuari mah peda teu bisa ngicep-ngicep acan dipot. Bener mah? Kangkung dipot, laju di ngaranan update status kangkung deui nyahueun besa madahab mun kumaneh doang kalenci. Bener mah? Laju keur masak lain leukeun pasakan, lain leukeun polahan, mukaan status bontul bae. Sehingga lokasi nu keur digoreng tut. Laju eta lokasi tutung dipoto di bae. Di update status di ngaranan inilah lokasi negro. Naudzubillahi min dalik ya mah lain nyalahkeun alat perkembangan zaman moal bisa dilarang ngan benerkeun heula anak urangna, endahkeun heula hatena sangka naon, sangkan ulah kapangaruhan ku hal-hal anu negatif. Eta mak koncina di
didinya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Mantap baheula mimiti aya Android tat ngaranna Mito. Eta Mito singkatan mimiti tolol. Ieu generasi muda orang mimiti tolol di pelebadinya mah. Mangi sagala dipoto. Bahkan mun aya bobongkong geus diajak selfie. Mito aya kene ganti ku Pipo pikiran polongo. Pipo aya kene ganti ku Oppo otak polongo. Oppo aya kene ganti ku Lenovo lewat normal polongo deui bae. Lenovo aya kene ganti ku Xiaomi mah sinaloyo mikirna. Tak barartoy eta anak urang kuari mah kadang-kadang anak parawan urang molah mah teu bisa ngeditan beungeut beuteureuneun. Hari dina gambar doang buruk kenyataan doang beruk. Begitu boga jodoh kawin akhirnya boro-boro jeung itu nyayur ge becus. Kabeneran boga jodoh ke orang Betawi, ke orang Jakarta, barang dibawa ka mitohana, cik mitohana neng mapah mau ke pasar. Ini kan mamah lagi nyayur nih. Nanti ya kalau sayurnya sudah mendidih airnya geremin ya, geremin. Iya mah nanti saya geremin. Lang bemitohan nama ka pasar, balik di pasar datang kana lawang dapur kadenge sora maung di dapur. Cik mitohana bahwa tiragunan lepas ya. Barang diintip ternyata minantuna keur ngagereman sayur. Cik mitohana neng apa-apaan itu? Loh tadi kan ibu yang bilang kalau airnya sudah mendidih suruh digeremin. Ini lagi saya ngegeremin nih. Mak. Tak no ada tak. Anak urang sadaya mangga lainnya rek ngeun ulah sampaikan kamalinaan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, moal aya kolot nu teu karunya kanu jadi anak bener teu bo? Goreng ku gorengna, gelis ku gelisna, wadal ku wadalna, bager ku bagerna, buruk-buruk papanjat. Kolot pasti karunya kanu jadi sagalak-galak na mau mualna gelong nu jadi anak. Ajen cik batur hideung leteng cik unung nama si hulung si helang calon ganti Jokowi, si hurung si herang calon ganti Jokowi cenah puguh inung jeung bapana kitu tamat SD. Itulah orang tua kanu jadi anak karunya bahkan di Malimping mah loba kolot nu jadi maung, loba kolot nu jadi bobongkong demi anak. Diraku kiai, loba kolot jadi maung mah gara-gara anak. Tipeting anak narewel jam 2 Januari tedek repeh direpehkeun ku inang tedek repeh akhirna inungna ngahudangkeun bapana anu keur sare nyegret ditejeh bapana aing mah bantuan ieu si Neng si Aceng kunaon direwel bae sinarepeh laju aing kudu kumaha sarbo cik salaki atuh kumaha bae ka kaluar kan itu keluar imah nyaon yang sakieu pentingna wayah naka keluar imah mamaungan gereman ti luar tuh bapana demi anak keluar imah tengah penting teu sieun curig teu sieun kuntilanak ngorowotan bilik kamar nu aya anakna teh korowok cik indungna teh di jero ka anakna neng repeh di luar aya maung eta bapana salakina teh diduduh maung kudu jadi pamajikanna marah teu mak marah teu henteu kunaon sababna teu marah demi anak lamun lain demi anak ku pamajikan diduduh maung sakalian dikerekep tapi demi anak teu marah
bener tak? Geus mau ngantane krepe bae anakna ceurik bae ngaharewos pamajikanna kana liang bilik bapana ganti judul nyinaon deui aing kuari bobongkong mah manyaok kana bobongkong entah bobongkong gula mah panganehan kana bobongkong eta sok aya dina TV teh dina film komo kuari mau sim prank pocong melengak kunaon melengak kena eta pocong pan lamun diasupkeun ka kuburan ku kiai ku pangulu pan tali pocongna dibukaan kabeh tapi kunaon begitu jadi bobongkong nali deui lah lengkapnya cikulasa anu nali-nalikeunana eta berarti bohong akhirna bapana di luar momononan pocong-pocongan sedengkeun pocong macenak nyawarana kieu mah cepel bari lembangna ajlot-ajlotan mantap ulah sieun kana bobongkong lompatna gitu gancang akhirna eta bapana tatalanya nek pocong-pocongan ajlot-ajlotan jlot cepeu begitu dok ngajlot ka tilu kalian poho mun digigir kamar aya lobang panciringan begitu jelot kejebur eta si bapa naraga karena panciringan cai panciringan asup karena irung akhirnya begitu nyawara cepeu bari jeung batuk segala macem cik inungna di jero ganeng neng aya bobongkong TBC nya diduduh bobongkong nya aya panyakitan TBC tapi teu marah demi saha demi anak bener mak bener baheula zaman kolot ngahumba mu di kampung mama eta indung namangih cecenet asak di kantongan jang saha mak jang anak bapana ti leuweung tas nyadap mangih cecenet asak mangih para si anak asak tegal orai taneuh padahal mah di kantongan dibawa ka imah jang saha jang anak ku karunya kanu jadi anak iya Kak Jamal sim kuring yakin jeung istrina tadi waktu anu jadi putrana dicepitan eta pasti hatena teu tega ceulina pasti nu ngadenge jejeritan anak kunaon sababna eta anak ulah tadi keureut mah kara kacugak lemet bae ge eta urang karunya kunaon kasep kacugaknya kacugak ka dieu bapa ngajampe padahal mah teu bisa ngajampe bapak karunya tapi anak dikeret ngejalankan syariat ajaran Nabi Muhammad melanjutkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam eta ridho kunaon sababna mak ku saking karunya kanu jadi anak kajeun cenah jawara eta bapana tapi lamun anak dikeret mewek mah aya bahasa mewek di dia mewek anakna dikeret dihareup inungna jeung bapana lumpat kaburi cik bapana anak aing cik inungna anak kami sagala cik palawari kami gitu ngakuan ku karunya kanu jadi ku karuna kanu jadi anak ku karunya kanu jadi anak naon maksudna anak urang sampaikeun dikeret sampaikeun diberesihan ku sabab aya kewajiban sholat 5 waktu lamun eta barang lu jadi anak tadi keret tadi bersihan bisa jadi aya cikiih aya najis anu nyangkrung bae sehingga ngajadikeun sababia sholatna henteu sah ari ngeureut model kieu mah Kak Jamal atuh naon ja gampang ngabersihan barang mah gampang boga duit be 100 juta jadi hajat bener teman babari kiai boro-boro duit 100 juta di mana horeng sakieu kurusim sulitna atuh aya teu boga duit babari dedenge bae mitoha iraha ngawinkeun adi botong nyamanya laju kurang ilukeun ka dinya ditepongkeun cik urang maling teh mah ditepongkeun Allah kawinkeunana adi botongna ge tinggal ngadedenge kom musim calon DPR masuk aya nu sunatan massal bener teh mah gratis duit dibere pokok dibere samping dibere babar
ngerpan eta sunatan teh gambaran micenan kokotor anu paling sulit eta mah micen kokotor hate nyucikeun batina nyucikeun rohanina nyucikeun hatena ulah sampaikan ate anak urang teh poe ulah sampai hate anak urang poe kunaon sababna lamun hate anak urang poek mak bahaya ya orang gambarkeun lamun urang cicing dina poek perempanan teu mak perempanan kadang-kadang keur ngariung di dina poek teu kabagian berkah jatuh kadeuleu ku batur nah poek aya bisi teu percaya poek eta bahaya contoh aya pengurus masjid marbot kaum tipe tinganakeun ampli geus kitu parem lampu pret berhubung di pangimaman aya kurung dedes aya pasaran ngompod manehna lumpat tihang masjid sagede beuteun kebo di teumrak hutu lagi meuni urug kunaon sababna kupo eta lain ku wanita lain ku wani kupoek mun wani mun kadeuleu mah eta tihang masjid beton boro-boro wani neumran poek bulan Ramadan pamajikanna di dapur ngahaneutkeun kejo jam 2 peuting jam sahur salakina di tengah imah ngedepeng deuleu TV pret parem lampu pamajikan ngejat di dapur ka tengah imah kanjut salaki ditajo meuni burial buncelik salakina eta najong kanjut salaki lain kuani kupoek maka ketika generasi muda urang sadaya anak urang incu urang ngalanggar aturan agama ngalanggar aturan negara nembrag segala macam mabok-mabokan obat-obatan terlarang pergaulan bebas eta kolot tak ulah geura nyalahkeun anak pertanyaannya eta kumaha geus mere cahaya teu geus nyaangan teu can kanu jadi hate anak ieu memoh meni bentik-bentik curukana irung anak ngalakasaha dia kalakuan kitu-kitu teh cik anak na tangah meuti ku ngalaka Jokowi abi Pak jadi mah anak bapak mah ulah geuring disalahkeun kunaon sababna poek teh nyahoon mah tadi cari ku agama teh nyahoon mah cari ku negara akibat poek maka caangan hatena anu sulit ieu nyaangan hatena kula mah boga anak loba teu sieun kana parabna ieu mah teu sieun teh ka paraban kunaon sababna keyakinan kula 100% yakin ka Allah wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha ulah-ulah manusia anu diberi akal anu diberi tarekah sehingga satu hewan sekecil apapun anu melata ku Allah geus ditanggung jawab rizki na komo-komo jelema anu bisa usaha anu bisa ngotak kilang-kilang sasatoan sekalipun geus ditanggung jawab rizkina teu khawatir ku masalah para nama tapi nu pake khawatir bisi anak urang teh teu kadidik ilmu agama eta sedangkan cik bahasa Sunda paribasa hana cara kadata sawa wala ketika anakna cilaka indung bapana pasti kabawa yang terupdate kita lihat di medsos anak seorang pejabat oknum pejabat perpajakan ku gara-gara anakna anu ngalaksanakeun hiji kalakuan kriminal sehingga jabatan bapana dicopot bahkan harta kekayaanana ditelusuri ku KPK gara-gara anak mantak anak eta bisa jadi dongkrak pikeun jadi kolot pikeun ngangkat derajat dunia akhirat tapi bahkan sebaliknya anak eta bisa ngajadi palu godam anu ngajadikeun kolot nyungsep sebawah-bawahnya sehina-hinanya gara-gara nu jadi tak hati Masya Allah ya anak
kumaha kiai takanan eta ngabentuk anak supaya enak memang tergampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Teu bisa simsalabim abrakadabra jadi apa, teu bisa. Bahkan Imam Ghazali mah nyarita alimu auladakum qomsatan wa isrina sanatan qabla wiladatihim, didik pagahan anak dararia 25 tahun kene sameme anak daria dilahirkeun. 25 tahun kene ka dilahirkeun anak ku sini dikumah ngadidik ngaja anak lagi geus can aya. Itulah hebatnya para wali-wali Allah, bahasanya luar biasa. Artinya apa? Ulah gera berbicara anak soleh, ulah gera berbicara murid pandai, lamun kolot na salah, lamun guru na polong. Artinya apa? Memeh urang ngomong-ngomong anak soleh, maka solehkeun heula indung jeung bapana. Mantap. Satu aturan ti Kangjeng Nabi, SOP ti Kangjeng Nabi, min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Mak, KBG orang hayang hirup bahagia, bener tuh mak? Bener bu? KBG hayang hirup bahagia. Kumaha carana ti Kangjeng Nabi, min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Sebagian anu bisa ngajadikeun manusia berbahagia, carana hiji kudu boga pasangan mun pameget istrina anu solehah. Kenapa perempuan dulu yang diutamakan? Mah, karena memang anu loba kontak kedeng nu jadi anak, nu loba rejeng nu jadi anak, nu loba ngasuh kan nu jadi anak, eta lain bapana. Tapi ibu na bener bu, bapak nama teu kaur ngojek, bapak nama teu kaur nyupir, bapak nama teu kaur kolek, anu aya babarengan jeung anak adalah indung. Nah, makanya indungna kudu awewe anu solehah supaya kena teu salah asuh. Taka para pemuda siara awewe nu solehah, ali solehah tidak berhubungan dengan fisik tapi berhubungan dengan rohani. Sebab naon, ketika hatena solehah maka insya Allah mawa bagus keluar, tapi bagus luar belum tentu mawa bagus kanu jadi jero. Mantap awewe solehah eta nu pertama. Nu kumaha awewe solehah? Awewe solehah teh Kangjeng Nabi idanador tak sarotka. Lamun dideuleuh ku seorang suami eta awewe ngabungahkeun kana hate salaki. Nges ka urang dia kula neuk nanya eta pamajikan kakak dideuleuh napi heunekeun tapi resepeun. Kadang-kadang pi resepeunnya, kadang-kadang pi heunek, lolobana pi heunekeun. Nges lamun eta awewe dideuleuh napi resepeun salaki, salah satu ciri awewe soleh. Wa idza amarta atau atka, ketika diparentah ku anjeun eta awewe nurut teu ngabantah. Eta ciri awewe soleh. Teu ngalawan kasalaki mah ulah sok ngalawan kasalakinya. Dengekeun kula. Cado mungkuk harap dempak beuy buteun orek tak-takan nini aya kanjut. Kumual-mualna urang menang ridho Allah lamun teu menang ridho salah. Ulah ngomong-ngomong surga lamun salaki urang hewaeun. Sababna ridho Allah digantungkeun kana ridho salaki ketika kita sudah punya suami. Ulah wadah eta masalah yang dijieunkeun kopi ge ku hese teuing. Cik salakina da aing malah lieur amat gerajieunkeun kopi. Cik pamajikanna ngomong ke kakak naon di imah batur. Sing ieu imah kumaneh? Kumaneh ge nyaho? Dapur pelebah mana? Kamar mandi pelebah mana? Atuh ngajangkor sorangan, ngajangkor udah ditahan ewe bae. Di tema bisi pipaseun panuki mengalawan bae. Di mana ge nu ngeleh. Geus ati dituna eta mah. Narempel bae. Akhirna salakina lempang sorangan ka dapur. Teu pati wauh jeung alat-alat dapur, suganti mah toples putih. Gula horeng mecin. Digalokeun jeung kopi cap kupu-kupu. Memeh diinum dingkeun heula dina meja ja panas keneh. Torojol be pamajikanna ti kamar. Ngomongna asik nimu kopi.
eta kopi menangin salaki di oyok kok manehna begitu diinum matana mulitat diburakeun deui bari ngomong kopi juri doang cik salakina eta kopina dia jurigna mah ulah wadal salaki eta adalah pamimpin urang kula neuk nanya lamun urang di imah boga foto Jokowi foto RT foto salaki nupang luhuran negeri pasang foto sakum mah foto Jokowi neuk naon foto Jokowi foto salaki nu loba jasana ka urang eta emak eureun balanya online COD deui anu mayaran saha salah jakori bajaman online meuli kutang be online meuli kutang online barang dikirim kalebok noong gede sabelah kumaha mulangkeunana salaki nu loba jasana ulah wadal lamun nurut ka salaki insyaallah hirup barok emak puasa Rajab emak puasa Sa'ban ulah puasa tanpa izin salah kunaon sababna nurut ka salaki mah wajib puasa masuk sunah kecuali Ramadan anu wajib cik salaki ulah cik salaki puasa salaki utamakeun bahkan baheula aya padagang sayuran baheula mah dagang sayuran pan ibu-ibu disuhun ya tat kana sirah make nyiruk disuhun toge di luhur sirah tahu tempe lauk asin gegesek terus di dia baheula mah kori mah padagang sayuran di motoran di mobilan baheula mah pan can aya mobil can pati loba jeung motor di dagang sayuran eta disuhun aya padagang sayuran cenah ge bah eta dagangna payuan bae telok nyesa ledis bae sehingga babaturanana panasaran nanya pada tukang sayuran ari dia dagang pisan-pisan teuing payuan bae nu kami masok nyesa nu dia mah teu nyesa aya dia di mana ngadukuna tuh dukun nu ditanyakeun jelema dusun urang ulah ngadukun mah nya nanya mah kanu ngarti kana agama cik anu payuan teh aing mah teu telok nanya ka dukun musyrik ti kiai mana dia guguruna telok aing mah telok kanu kiai sangheuk kudu ngamplopan da panyakit na orang mah di dinya doang ieu hook bae tah kana duit boga oge geus si perelek pangajian maka jen 100.000 aya ginu dipilih mah 2.000 bae tuh naik ti baheula eta bae mun tah bah kiai karuruk nambah ngadaran ikhlas bae pan ti ibu-ibu Pak oi payuan di mana cenah kiai teu hayang mah telok nanya ke kudu ngamplop lanjut di mana dia petunjuk di mana papatah saha kumaha carana bisa ngamanage dagangan sampai ke laku terus aing mah kieu cenah ka babaturanana ya pada urangna bae teh memeh balanja ka pasar balanja sayuran wanci subuh pan salaki urang hees keneh aing mah cenah dibukakeun bae disingkapkeun simpang salah samping salaki nu keur hees laju pan wanci kitu mah barangna hirup di dalam baik aing mah nunjukna ka mana tuh lamun nunjukna ka belah timur aing mah dagangna ka timur heula kolenya mun nunjukna ka barat aing mah ka barat heula mun ka kaler heula cik babaturana kumaha lamun barang salaki dia nunjuk ka luhur langit piraku dia dagang ka luhur langit atuh aing mah barang salaki nunjuk ka luhur langit mah moal dagang aing baca nunjuk kana bulan berarti larangan bulan hei papa salaki hei awewe solehah gampang mentah hampura ka batur mau